Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman genep 100 genep. Jajaran kedua. Ieu hikmah anu ka 144. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta samangsa-mangsa kabuktian anjeun eta iza utita di mana-mana dibere anjeun basa toka maka ngajembarkeun ka anjeun naon al ito mere wa iza munita jeung di mana-mana dicegah anjeun teu dibere naon kobadoka maka ngarupakeun ka anjeun sumpeng naon almanhu panyegah pastadil maka kudu ngalap dalil anjeun bizalika kana itu tingkahna berarti bungah nalika dibere rupa di mana teu dibere ala subuti topuliatika kana tetepna sifat kabudakan anjeun. Ieu hikmah anu ka 144 yen ajengan musannif ngajelaskeun mata kunta iza utita basatoka al itau wa iza munita qobadoka al man'u pastadil bidzalika ala subuti topuliatika di mana anjeun ku Allah dibere untung bungah we dibere rugi susah sok kitunya urang eta teh gitu usaha dibere untung jembar hate teh lega dada teh bunga teh karena diberi untung hasilna mecekil. Terus lamun dibere rugi
susah anjeun, sedih kingkin, berangkat isuk tepikeun ka peuting teu meunang naon-naon, sedih kitu teh. Tah eta teh saur Kiai Musonib ciri sifat kabudakan aya keneh dina diri urang teh. Subhanallah, bubudakeun ternyatanya gitu. Gitu. Kalakuan budak milu tahlil teu kabagian berkat atanapi teu kabagian keresek geuningan. Lumpat eta budak teh ceurik. Naon sabab ceurik? Karena teu kabere teu kabagian. Coba urang dibalikeun tingkahna kolot. Pan lamun kolot mah teu kabagian santai we kitu nya. Teu kabagian besek tak keur tahlilan, kolot mah santai. Kitu nya. Teu kabagian tenang we. Tapi budak mah pan ceurik lamun teu kabagian besek teh. Tah eta teh kitu kalakuan budak. Lain sabenerna mah ieu teh anjengan Musonib nyindiran ka diri abdi oge gitu. Lain ka urang sarerea nyindiran ka sadayana muridin. Syekh Ibnu Athaillah anu hatena nuju lempang kana arah-arah Allah, di mana dipaparinan kauntungan bunga, di mana dipaparin rugi susah. Tah eta saur Kiai Musonib lamun untung bunga rugi susah eta ciri bubudakeun aya dina diri urang. Subhanallahnya aeto pulika tegesna bubudakeunana anjeun ala ahlillahi mungguh ahli Allah. Kitu saur ahli Allah mah eta teh. Jelema sok bunga pedah untung, sedih pedah kerugi. Ta saur ahli Allah mah ti kalangan-kalangan ahli Allah mah tingkah laku kitu teh cenah bubudakeun. Kulantang kulinting deket ka Allah teh. Nah, ditingali waktu bagus sih ngedeket kau. Teh kulantang kulinting gitu budak makan kitu nya. Budak eta sok budak kitu. Kulantang kulinting. Kanu hajat geuning. Kulantang kulinting teh pedah yang dibere nungguan dicalukan geuning. Jang ka dieu. Nah, kitu. Tah ku kulintinganna budak. Ieu teh ngaibaratkeun sabenerna. Urang sok naon palah pilih waktu ibadah gitu. Wah, ya mapan dina Al-Qur'an ge disebutkeun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya lamun hayang naik darajat udang ti peuting tahajud. Efek teh isukna teh darajat mun eueuh-eueuh aja. Bahkan lain dimuliakeun ku papada urang, bahkan dihinakeun. Nah, cenah ieu dalil kos bohong ya tina Al-Qur'an teh. Ongkoh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Jadi maqamam mahmuda ceuk dina Al-Qur'an disebutkeun lamun anjeun udang tengah peuting sepertiga malam. Fatahajjat bihi berarti ngadirikeun salat tahajud anjeun, maka bakalan dipaparin ku Allah teh maqamam mahmuda, derajat anu paling bagus, derajat anu paling tinggi. Nah isuk-isuk berangkat ka pasar teh mah rugi gitu. Tah eta teh ceurik kitu teh. Keur butuh ngadua getol. Nah, ari geus dibere atawa teu dibere, eureun deui we ngaduana teh. Tah eta kaya eta teh bubudakeun. Ari Arifin mah saur Kiai Musonib henteu kitu. Emutnya Arifin teh berarti gelar dina kaihsanan. Gelar dina kaislaman berarti abid. Gelar dina kaimanan berarti zahid, zuhud, salik ta eta tah. Terus gelar dina kaihsanan berarti arif, Arifin. Tah
Jadi teu kitu rek butuh keur teu butuh teh tetep we hate teh wukuf di hadrat Allah. Arifin. Jadi dina jero ibadah ritual hate wukuf di hadrat Allah. Dina luar ibadah ritual, ibadah sosial sapertoskeun kana kasab ta ibadah sosial eta teh. Tetep hatena wukuf di hadrat Allah. Kumaha ari hate wukuf di hadrat Allah? Hate ieu batin urang wukuf teh eureun cicing di hadrat Allah, berarti lamun bahasa logat mah papayun-payun sareng Allah. Karena tapi urang pan nuju janten suluk kitunya. Urang nuju ngambah kana makom-makom keyakinan. Lamun disebut hadrat berarti ieu hate ta'alluqna kana sifat rububiyahna Allah. Berarti ieu hate cumantel kana pangurusan Allah. Ketika orang berangkat di bumi ka pasar, eta urang teh diurus ku Allah, digerakkeun ku Allah, dibisakeun ku Allah, eta teh bisa kasab teh lain bisa urang. Tah artina hate wukuf di hadrat Allah, hate teh cuman tewe ka Gusti Allah, jrut turun di bumi ngarasa ieu hate kuring digerakkeun ku Allah. Jadi tingkah arifin mah ngabanungan we irodah Allah. Isukan kuring arek dikamanakeun, isukan kuring arek dikumahakeun. Tak kitu matakan ari salikin mah tafwid kan nampi kana hukmul wakti anu tos ditaksis ku Gusti Allah ka urang. Ari hukmul wakti teh berarti katangtosan ti Allah bahwa urang isukan untung. Bahwa isukan ku Allah urang dirugikeun rugi. Jadi wajib urang teh nampi tafwid itu nampi gitu. Ridho da eta keur untung takdir Allah, keur rugi oge takdir Allah. Jadi sebenarnya mah lamun keur untung atanapi keur rugi urang sedih gitu tetap rugi mah berjalan. Keur rugi misalkan urang sobar nampi tafwid kitu-kitu keneh sebenarnya mah. Berarti atuh katangtosan Allah teu tiasa digomeng-gomeng deui, teu tiasa dirobah-robah deui. Ngan urang salamet henteu keur nalika rugi, salamet henteu keur nalika untung. Tah wukuf di hadrat Allah wukuf eureun wukuf teh. Cicing. Berhenti sejenak. Lamun ngabahasakeun berhenti sejenak. Wukuf di hadrat Allah berarti hadrat pangurusan Allah. Hate tetah cuman telwe hadrat Allah. Rugi katingali rugi. Mata dohir maningali rugi berarti ieu perkara anu teu sesuai sareng kahayang diri. Kahayang diri bahasana kadituna kahayang nafsu. Sanes sak kahoyong Allah. Jadi lamun untung teh memang kan orang secara tabiat mah hayang urang untung teh. Tapi pan hukmul waktu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah bahwa urang teh kedah untung misalkan atanapi urang kedah rugi. Tah didinya urang lamun keur nalika rugi hate tetep wukuf di hadrat Allah tah eta nu untung sajatina teh untung. Sok sanajan mata kepala ningali rugi. Kumaha urang ningalina? Atuh saleser we hate teh ningali ka naon ka hadrat rububiyah. Oh ieu diurus ku Allah. Oh ieu teh diatur ku Allah. Ngaran-ngaran diatur ku Gusti Allah urang moal mangapulia. Moal ku bisa kumaha-kumaha, moal bisa komplain. Tidak boleh komplain, tidak boleh protes karena hukmul wakti anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Berarti kumaha saleserna urang ningali ka hadrat Allah berarti dohiriyah ningali rugi. Kumaha supaya salamet? Ningali kana katangtosan Allah, minimal kana lauhil mahfuz. Oh, poe anu jam saanu lamun ningali dina lauhil mahfuz kuring kudu rugi. Berarti tanjiji hadisna ieu di alam dunya bener ya rugi. Tah gitu.
Lamun salikin hatena menuju arah-arah Allah berarti dina karugian eta kudu menang ridho Allah. Bahasa ridho Allah berarti hate urang ridho kana takdir anu dipaparin ti Allah ka urang dina nalika rugi. Pancen eta teu gampang. Udah memang mun gampang mah da hadiah nage lain piring plastik. Teu gampang. Tapi pan memang orang lamun ningali kana kodomu alak seperti di Lauhul Mahfuz eta orang mau bisa kumah-kumah. Berarti dohiriyah rugi pilara lamun ningali ka Allah pantos di Allah mah teu aya goreng jeung alus. Di Allah mah aya sifat jalal jeung jamal. Ayeuna ningali kana dohir maujudatna rugi eta teh berarti jalal Allah. Tanda agungna Allah berarti eta teh qoharna Allah, berarti pamaksana Allah. Allah teh maha pemaksa. Urang niat di bumi hayang untung tapi ternyata eta teh rugi, berarti eta teh Allah nuju tajali ku nganggo jenengan Al-Qahhar. Maksana Allah. Gitu. Berarti dina hate kumaha takahna ieu. Supaya ieu hate wukuf di hadrat Allah. Pertama ningali Lauhul Mahfuz eta katangtosan Allah, anu kadua ngajerit di urang. Sataker kebek ngajeritna. Ya Qahhar. Saksikeun eta teh qoharna Allah. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Lamun geus ya Qahhar berarti di mana-mana takdir Qahhar Allah, kumaha carana urang salamet? Ya Sabur, ya Sabur. Ya Sabur, matakan wukuf di hadrat Allah berarti berhenti sejenak. Ulah waka cerik ulah waka cerik lamun cerik engke dicacat ku Syekh Ibnu Athaillah. Budak kita mah berarti cenah cek Syekh Ibnu Athaillah teh. Ya Qahhar, hei dat anu maha maksa ieu kajadian. Da tujuan abdi mah teh hayang untung tapi salira Gusti anu naktis kana diri abdi teh kedah rugi. Sobarkeun abdi ieu Gusti, ya Sabur, ya Sabur. Tah lamun ieu sa eta we nanti sacelak warna atanapi nur kamaripatan. Eta teh nur kamaripatan anu aya dina batin urang lamun urang nyaksi kana qoharna Allah. Nur kamaripatan nari karugi eta teh. Jadi sejenak eta teh urang jadi naon jadi teu inget kana rugina tapi inget ka Allah anu nakdirkeun urang rugi. Ujung-ujungna ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Hei dat anu maha maksa. Ya Sabur, sobarkeun ieu diri abdi Gusti. Coba sabenerna mah dina karugian lamun urang hate aya wukuf di hadrat Allah eta karugian ge moal lila aslina. Pancenang geus bukti eta di pasar rugi misalkan dina dagangan rugi ieu teu meunang naon-naon. Sakedet netra teu isukan teu page teu dinaon henteu ngaliwatan hiji 1,24 jam. Ku Allah dibayinakeun dibukakeun pintu tinu sejen. Jadi kan balikna ka Allah ieu hate teh kan seueur jalan ya, seueur jalan. Jadi engke teh nganisbatkeun rezeki urang lain ti pasar. Rezeki urang teh ti Allah. Ieu mah ukuranna dina makom yakin. Kan memang aya ahli marifat mah kayakinan anu ditempana. Sok padahal mata kepala sok naonnya disebutna disebut untung padi kerugi. Tapi memang orang teh kudu manggihanna sajatina untung. Di mana-mana manggihan sajatina untung berarti menakan qahar Allah terus dipaparinan sobar. Eta nalika urang nampi takdir nalika rugi eta teh dongkap as-sabur. Allah nuju tajali ngagon jenengan as-sabur. As-sabur teh jenengan Allah. Matakan ketika rugi terus urang nyaksi kana as-sabur Allah gitu, ta eta teh tanda penghargaan ti Allah. Eta teh nur kamaripatan secara henteu sadar urang teh sabenerna mah. Yen eta teh cahaya kamaripatan ti Allah.
Hegera buktikeun moas ngaliwatan 1 kali 24 jam lamun nalika pilara purudun nafsi an alamil balwa tiis hate dina nandangan balai ta eta sobar teh matakan kan tarif sobar berarti purudun nafsi an alamil balwa tiis hate dina nandangan balai terus tarku sakwa an alamil balwa ninggalkeun ucah aceh ninggalkeun ucah aceh karugian ka batur sumawana update status dina WA mah kuring rugi eta tah jadi lamun ucah aceh tandana teu sobar henteu tarku sakuan almil balwa kembali deui kamari pun guru nyebatkeun matakan urang teh kedah sobar teh bener-bener urang kedah sobar atuh jang sakedeung saur pun guru kitu lir diibaratkeun cau Ambon. Yeuh lamun cau Ambon ku hidup di ala eta cau Ambon masih keneh naon masih keneh mentah dipesek bisa moal cik pun guru teh bener dah hesenya cau Ambon anu atah wah dipesek meureun bisa meureunannya tapi hancur we ratana soalna masih keneh melekat susah mesekna ge cau nu atah mah susah terus saur pun guru kumaha deui sok nglamun bisa eta naon ngupas cangkangna lamun bisa dahar ku anjeun eta cau Ambon atah kumaha rasana kesed pahit apa amis kesed jeung pahit rupana saur abdi teh kitu coba ku hidup cenah naon peuyeum sakedeung mah sabar peuyeum moal lila di alam dunia mah moal lila nalika eta naon cau Ambon asak da dikupasna ge gampang geus asak ai tadi mah naon tadi mah atah keneh ayeuna mah geus asak gampang molonyon we tah ketika di daharna ge amis da geus asak tadi mah kesed keneh jeung pahit ayeuna kulantaran geus asak amis luar biasa tah eta anu disebut sobar teh purudu nafsi an alamil balwa sobar atuh sejenak cik pun guru tersebutkan gitu geus kitu tarku sakwaan alamil balwa ulah ucah aceh lamun ieu urang tos nyaksi ieu takdir Allah moal bisa dipungkir ku urang upan urang mah pan rugi ucah aceh yang urang sa RT nyahuan urang di pasar rugi keur untung mah boro-boro pemajikan kita nyahuan urang untung kitu urang masuk sabalikna gitu jadi sobar ya sobar memang lain perkara anu gampang matakan disebutna naon wasta'inu bisobri wasolat matakan lamun ditanya beuratan mana jeung sobar jeung salat sobar jeung salat beuratan mana beuratan salat sebenarnya sobar mah gampang karena naon karena memang aya kailmuanana tapi lamun hiji jalma tos aya dina makom sobur eta teh makom yakin makom tawakal ka dituna lamun tesobur berarti Allah nuju tajali ku nganggo jenengan asobur tah eta teh cau Ambon jadi amis matakan cekolot baheula sing sabar jang jelema anu sabar mah pasti subur kitu teh eta teh subur teh jenengan Allah asobur jadi sing horeng salamet dina nalika rugi tah eta kengeng asobur berarti henteu serta merta urang kengeng asobur lamun ieu hate ya, ruhani urang teu nganjang ka Lauhil Mahfuz. Coba lempang ieu ruhani urang ka Lauhil Mahfuz anu deukeut we heula ka Lauhil Mahfuz. Ulah kana kodo mubrom sugan. Kana kodo mualak we, kodo teh katangtosan mualak anu dicumantelkeun kana sabab jeung syarat. Jadi memang eta teh takdir Allah, jadi urang moal bisa kumaha-kumaha. Jadi kerugi sobar tetep rugi aya, kerugi aral tetap rugi aya ngan bedana naon kerugi aral menang doraka da urang kudu marifat dina perkara takdir ieu keur sobar diganyar jadi arek sobar arek aral tetap rugi pasti ngaliwat ngan bedana aral disiksa sobar diganyar eta perbedaan matakan hiji tah pintu sawarga dina panto asobur dina panto sobar
dina nalika nandangan balai. Ciri kue cenah cek Kiai Musonif tah eta teh sifat bubudakeun ngancik dina kakolotan. Jadi penyakit budak kabawa kolot gitunya. Heueuh dapan susah lamun gampang mah tuh urang moal ngaji hikmah kieu. Matakan benernya bangsa secara dohir ya bangsa umum kita hikam memualin bangsa urang ngaji janji bangsa urang. Bangsa naon atuh pan urang hayang pan nuturkeun walinya daripada nuturkeun juri kan gitu. Mendingan nuturkeun wali puguh salamet daripada nuturkeun juri urang kan gitu. Tadi nalika orang rugi jadi berusaha ieu hate wukuf di hadrat rububiyahna Allah. Berusaha. Lamun teu berusaha, lamun teu dilalanyahan, lamun teu diejah, subhanallah sabenerna. Arek irha deui urang. Matakan ulah percaya ka umum lamun ngaji tasawuf tauhid kudu umur 40 tahun. Atuh pan umur 30 tahun misalkan kurang ti 40 tahun leuheung mun aya umur 30 tahun urang maot henteu tauhid aduh cilaka. Jadi ilmu tauhid mah teu ngora henteu kolot jadi henteu aya bahasa naon teu aya bahasa naon disebutna telat henteu teu aya bahasa telat. Jadi terus we urang ngambah. Jadi anu ditinggalina ku Gusti Allah, anu diperhitungkeun ku Gusti Allah teh urang teh mujahadatun nafsi sareng riyadatun nafsina. Ya, merangan hawa nafsu sareng ngalempengkeun tujuan eta anu ditilaina. Anapun perkara wusulna eta mah wahbiyah, paparinti Allah langsung. Ngan memang tos aya ciri sabenerna. Di mana-mana hiji jalma bade diusulkeun ku Gusti Allah ditandaan eta jalma teh daek ngajina, daek sulukna, daek ngambahna. Coba lamun anu teu ngambah. Lamun nu teu lempang hate ka hadrat Allah atuh moal nepi berarti. Nepikeun ka irah ge moal nepi. Cenah bejana pan tukang salat teh neraka wel bagianana. Lamun salatna teu wusul gitu. Jadi memang kan kamari ge disebatkeun kasulitan bakalan nimpa kana diri urang, kasulitan di dalam dunia bakalan nimpa ka diri urang kana tilu perkara anu dipigawe ku urang. Hiji, henteu ngalaksanakeun parentahan Allah. Eta siap-siap bakal datang kasulitan di alam dunia. Riweuh ku kasulitan. Hiji, henteu ngalaksanakeun parentah Allah. Dua, dina keur kataatanana salah tujuan. Jadi tujuanna henteu ka Allah. Lamun dina keur salat henteu tujuan karena Allah, siap-siap tos salatna datang kasulitan. Tilu, dina salatna kudu wusul ka Gusti Allah. Lamun dina salat henteu wusul, siap-siap beres salat bakal datang kasulitan. Kumaha tandana wusul? Eueuhkeun dina hate makhluk. Ayakeun hadirkeun Allah sakamampuh kakuatan kamaripatan masing-masing. Kan takaran masing-masing berbeda ieu nya. Minimal ieu hate cumantel ka Allah nalika salat teh kuring disolatkeun ku Allah. Eta teh wusul eta teh. Jadi tingkatan kamaripatan masing-masing sok gunakeun naon sakamampuhna. Karena memang eta mujahadahna urang. Karena urang eta teh riyadohna. Jadi tilunya, jadi lamun anu tilu ieu teu dilaksanakeun berarti siap-siap datang kasulitan. Matakan di alam dunia penuh ku kasulitan dunia. Riweuh ku kasulitan dunia. Tah kitunya. Jadi ya salit-salit timimiti ayeuna aya parentahan Allah laksanakeun. Parentah Allah berarti salat, zakat, puasa, munggah haji. Terus deui ngaji. Mana cenah parentah Allah teh ku ngaji parentah Allah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gubrag ke alam dunia urang terus diparentahkeun titah ngaji.
tepikeun ka urang ditutup kaliang lahat berarti tepikeun ka maot ngaji we cenah Kang kumaha ieu ngaji hayuhan teman-teman ngededepongan di majelis lain kitu pan aya ngaji dohiriyah aya ngaji batiniah ieu di dieu mah sajam tapi enjing pageto ya samingguan ka malam Jumat deui gunakeun eta teh hasil tina ngaji gunakeun matakan leres ngaji ulah ngaran cabang supaya urang aya asbabun nujulna aya nyusun urang teh urang boga tujuan hayang musul dina perkara rugi bisa sobar ge eta teh musul ka Gusti Allah matakan ulah ningali kasih kagigir anu terapkeun anu tos diaji ku urang tah lamun enjing ye diterapkeun ilmu anu tos diaji ku urang tah eta teh urang ngaji datang ka pasar meunang ilmu maon cenah ilmuna atuh ngarasa kuring digerakkeun ti bumi ka pasar oge eta teh tos urang hate tajali apal eta ilmu eta ngaji urang teh ngaji dugi ka pasar oge ningali lapak kuring ieu lamun lapak henteu ku Allah dikeresakeun boga moal boga tuh geus nyaksi kana lapak ge aya agungna Allah ngaji eta eta teh pikeun jalmi-jalmi anu hatena bengras anu dadana hurung atanapi dadana barikoh ke di pasarna oge aslina tiasa nyapaatan eta teh ka sabudeurna eta pasar naon sababna sabab hiji jalmi anu kekuatan kamarifatan aya makrifat hatena keur di pasar ta eta teh kaya naon ngiparatan kanu aya nu di pasar pan eta mah ilmu kamarifatan hos mah eta mah paduna padu kifayah ai padu ain mah aku anu amarifatan aku eta berarti padu ain ngaran padu ain wajib notok ka satiap babatok bahasana kitu setiap kepala wajib makrifat am lamun teu makrifat am berarti dosa atuh beurang peuting lamun cik abah teh mah doraka beurang peuting teu makrifat am teu nyaho ku wujud teu nyaho kidam teu nyaho bako teu nyaho muhalafatul hawadisi teu nyaho qiyamu binafsi kudrat irodat jeung sajabana eta nu 20 sifat teu nyaho we kadinya atuh doraka beurang peuting da memang urang naon diwajibkeun kudu tauhid diwajibkeun kudu ma'rifat eta ma'rifat am lamun ieu lamun ruhani tos nyaksi kana afal Allah berarti eta ma'rifat khos ngaran ma'rifat khos berarti masukna lain dalil ijmali deui tapi dalil tafsili nafsil jadi nafsil teh jadi diwincik-wincik hiji-hiji curut turun ti bumi apal Allah kapangih ku kuring gitu kan dugikeun ka pasar apal Allah kapangih ku diri kuring jadi sabing bilangan makhluk ieu hate aya jalan balik ka Gusti Allah anu kitu kan jalmian spesial atuh berarti eta masukna padu kifayah ngaran-ngaran padu kifayah sabudeurna aya anu di pasar teu milu doraka lamun aya urang saurang we di pasar anu tafsil datang naoge atuh di alam dunia mah urang teu populer datang ke pasar asa kitu we misalkan tapi di malakut mah urang teu populer malaikat rahmat ngagegero ka malaikat rahmat jeung nu lainna hei halo bu ka dieu malaikat sadayana ka dieu tuh di pasar aya ahli Allah aya jagoan Allah anu keur tajali apal luar biasa tangan eta barikoh teh sebenarnya jadi ketinggal itu torful alam oge ningali ka pasar dadana hurung gebur eta dina nalika dadana hurung ngagebur aya maksudnya eta hurung teh cahaya kamarifatan jadi sebatas urang kekuatan urang masing-masing dina kamarifatanana eta teh ku malaikat rahmat subhanallah matakan aya we innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ta urang teh kaya-kaya naon kaya-kaya ku malaikat rahmat dinaon diduakeun nyuhunkeun hampura dosa-dosa urang eta teh ka Allah taala ku malaikat rahmat nun Gusti hapunten eta ahli Gusti sehingga lamun misalkan aya dosa nu panggedena alitkeun Gusti lamun aya dosa alit teu ayakeun Gusti
Matakan salares nama sakali we sakadet netra urang tiasa tajali ieu hate berarti aruju ilallah, berarti hate kembali kepada Allah. Eta ta'arif naon? Eta teh ta'arif tobat. Ai tobat naon? Aruju ilallah, kembali ke Allah eta ngaran tobat. Berarti urang juru turun ti bumi tobat da tajali apal, datang ka pasar oge tiasa tajali apal tobat, terus saneung-eneung eta salikin teh tobat. Luar biasanya. Sedangkan tobatnya babullah. Babullah berarti pintu menuju Allah. Matakan makom yakin anu salapan pertamana tobat. Benerkeunlah tobatna. Kaparet sadayana ge lamun ieu hate aya wukuf di hadrat Gusti Allah. Jadi kitunya rugi kudu manggihan as-sabur Allah. Atau sebaliknya untung mah kedah manggihan asyakur. Eta teh asyakur teh jenengan Allah. Matakan di ieu ngegeleger alhamdulillahirabbil alamin ieu iqrarun bilisan, ieu hate tasdikun bil qalbi, nyaksi ieu teh nugrah hati Allah. Gusti tulungan ieu abdi ulah sampai dugikeun kapitnah bungah ku untungna sehingga abdi poho ka salira Gusti. Jadi ningali untung arifin mah henteu bungah ku untungna tapi bungah ka Allah na anu maparin untung arifin. Jadi untung jeung rugi eta teh aya jalan balik ka Gusti Allah. Untung bisa syukur, rugi bisa sobat. Eta teh pintu sawarga. Sawarga ma'arif eta teh surga ma'arif, surga ka ma'rifatan. Da teu aya di surga mah iwati hate manggihan Allah. Surga eta atau tiasa dicaturkeun deui di akhirat. Lamun di dunia hoge papangih jeung surga ma'arif atau di ditu panggih surga mahorib. Pan sajorelat sasaat tajali amal atanapi nu sebatna tapakur kan dina tajul arus disebatkeun berarti 60 tahun sapertikeun jelema naon salat sunnah burang puting terus-terusan 60 tahun. Urang umur 60 teu nyaho bisa 60 tahun eta teh sakali tajali apal. Komo ka dituna bisa tajali asma sifat, komo ka dituna bisa tajali nurdat. Tajali apal berarti tapakur, tajali asma sifat berarti muraqabah, tajali nurdat berarti musyahadah. Atuh dina muraqabah ge eta teh dina muraqabah eta 100 kali lipat tina tapakur. Subhanallah 100 kali 60 tahun lamun aek hitung-hitungan ya. Lamun aek hitung-hitungan 100 kali 60 tahun baraha eta. Eta umur di dunia urang bisa sakitu. Moal. 60 kali 100 baraha? 6.000 tahun apa? 6 juta tahun? Hah? 6.000 tahun coba di alam dunia 6.000 tahun. Subhanallah bisa muraqabah. Eta teh sasaah. Lamun dina tajur alus disebutkan sasaah teh bisa sajorela. Sasaah teh bisa sajam. Artina sajam urang tapakur atanapi tajali apa lamun dina ilmu suluk. Sajorelat sasaah ya. Yang penting dina tajur alus disebutkeun deui dina sarahna. Kumaha? Sasaah teh lain waktu anu lila. Berarti sajorelat dekat teh nyaksi apal Allah tata sajorelat eta sasaah eta disebutna tapakur. Jadi tapakur teh lain ngahulang ngalamun lain. Eta tapakur mah pan bahasana kieu hasil antara mikir jeung ilmu. Kengeng tapakur. Beda ngalamun aya ngalamun waham jeung hoyali. Andai kata umpama misalnya teh ngalamun ngaluleng udut kopi tapi ilmuan eueuh kumaha nya isukan pamajikan kuring teh dahar apa moal ye jeung anak kuring tah eta teu ngalamun eta waham jeung hoyali eta mah saeutik selesep si jurig-jurig tek nyekel we HP judi online ujung-ujungna sing kadenya bahaya bahaya tah jadina rugi ulah sampai berarti ya ayeuna mah urang pakenya urang pakekeun urang rugi sajorelat mah deh lamun cek bahasa guru sabar sakedeung eta teh rugina sakedeung lamun urang manggihan Allah dina waktu kerugi berarti hate wukuf di hadrat Allah ningali kana eta we kana qadom alaq kana lohil mahfud jadi urang mau bisa kumaha
orang mau bisa nentang ka Allah matakan salikin wajib tafwid teh kitu wajib nampi teh wajib pasrah nampi ieu teh takdir Allah eta wajib tafwid soalna masih salikin masih dikuasai ku hawa nafsu gitunya walasta jeung lain anjeun teh minhum tireng-rengan itu ahli Allah jelas can kaasup ahli Allah untung bunga rugi susah can kaasup eta golongan rogibin aya rogibin aya abidin aya salikin aya arifin itu gitu tah rogibin nyata ibadahna teh ditukeran jeung beas abidin hayang surga jeung neraka mung ka neraka hayang padilah salikin mah teu geus teu ningali ya geus teu ningali surga neraka ningalina teh hayang musul ka Allah salikin arifin atuh jelas arifin mukuf di hadrat rububiyahna Allah ta eta teh sanes ti kalangan ahli Allah tapi ti kalangan rogibin paling luhur ge eta teh abidin paling luhur teu kaasup saur Kiai Musonib teu kaasup ahli Allah walas taminhum di mana anjeun untung bungah rugi susah catet saur Kiai Musonib ku anjeun bahwa anjeun teh can jadi ahli Allah mun rek dipaksakeun jadi Allah oge kumaha atupan sifat bubudakeun aya sifat budakeun pan anu alus mah budak koloteun nya nu alus mah kitu nu alus mah budak kokoloteun lain kokoloteun penyakitnya budak koloteun budak jiwa kolot nu alus mah ya lain kolot bubudakeun lain kolot jiwa budak gitu budak keneh ieu mah tapi jiwana teh jiwa kolot tingkahna kumaha jiwa kolot bijaksana kos kolot we kitu nya eta tah koloteun budak keneh tos jadi ahli Allah ya mangus kolot mental bubudakeun kudu nama tos pantes jadi ahli Allah ari bubudakeun keneh ya untung atau rugi ceurik kitu hatena teh eta bubudakeun namina ieu mah saur Kiai Musonibnya bilih eka eta abi ge kabetrik sebenarnya mah abi kabetrik heuh pan urang teh ngaji teh pikeun ngabenahan hate kitu ngabenahan hate ieu ulah sampai dugikeun ka kitu ieu Kiai Musonib mah tos sukses ieu teh anu ngarang kitab ieu teh tos sukses janten ahli Allah matakan ditemprakeun pamangih ruhanina ya urang geus untung kacida ieu teh aya nyai-nyai mungkin teh oh misalkan berang ngecek akang ge kieu berusaha nampi we heula gitu tapi gitu nya bal anta balik tari anjeun eta dakhilun asub ma'ahum sarta itu ahli Allah fi amrin dina perkara la tastahikuhu nu tengah hak ka anjeun hu kana itu amrun jadi lain ahli Allah tingkah anu kitu teh lain tapi tingkah budak saur Kiai Musonib can kaasup ahli Allah ngan lamun maksakeun hayang asup ka ahli Allah hese naon sababna heuh lamun budak pan ieu misalna hajat ya kolot misalkan kukulintingan di nu hajat tapi dionang henteu maksakeun asup ngerakeun kerakeun ieu mah ieu silokanya ieu Kiai Musonib luar biasa sebenarnya lamun anu hajat misal nu anu hajat apakah pantes eta kolot kukulintingan di nu hajat supaya mang ka dieu gitu kan teu pan lamun budak mah pantes we nah siri gitunya hotel di nu hajatna biasa kan gitunya dan berharap dipanggil kuno boga hajat kadi-kadi dibere contang bahasana naon di dieu dibere besek lah bere besek gitu gitu tah ai kolot mah pan teu pantes gitu tah gitu ieu teh Musonib ngaibaratkeun kitu ieu teh abi oge kabetrik jadi urang kabetrik babarengan ya mah nya sanes ieu sanes nyinggung ya mah kama annal tupaili tuh seperti sanyanya tupel tupel itu naon budak sifat budak ya dahulu asup itu tupel ma'al adyapi sarta pirang-pirang tamu anu hajat loba tamu nu hajat urang teh perjoonang henteu nyalesup we jadi tamu era tuh era teh era kuno hajat
Urang mah salikin erana ku Allah nya erat ya. Allah nu gaduna pidia patihim dinas susuguhna itu adwab walayastahiku jeung tengahak itu tupel aduhula kana asup ma'ahum sartana itu adyab tamunya wahwa tahari itu tupel eta mansubun dinisbatkeun litupaili rojulin kana bubudakeun lalaki min ahlil kupah ti ahli kupah. Jadi baheula aya ahli kupah disebutna. Ahli kupah mah dionangge datang. Teu dionangge datang. Ahli kupah. Jadi lamun urang ya diondang, lamun diondang tahlilan, diondang naon hadiah puji dina hate di imah, dina hate. Tujuanna kana berkat berarti eta tupel rojulin. Berarti bubudakeun. Bubudakeun. Ih, ulasannya. Eta teh kaum kupah teh orang kupah baheula identikna sifatna naon? Karakterna teh bubudakeun, karakterna kitu. Kumaha cenah make disebut bubudakeun, naon sababna disebut bubudakeun? Tak kieu musarif ngajelaskeun deui. Kana kabuktian itu rajul yati datang si rajul alwala ima kana pirang-pirang walimah, kana hajatan. Kana acara min goiri ayyudaa tina yen henteu diundang itu si rajul teu diondang eta budak teh henteu ilaiha kana itu walimah teu diondang teu naon kana hiji acara teh henteu tapi hadir we teh jelema itu teh aya gek we di tengah-tengah walimah teh ta eta teh cenah gayana jalma urang kupah bahasa aya golongan kupah ta nu kitu teh kupah tupel eta teh budak leutik. Wakana jeung kabuktian itu si rajul teh yuqalu diucapkeun ka itu rajul naon tupaili al-a'ras nyaeta tupel a'ras. Jadi we terkenal disebutna teh tupel a'ras. Sabab di mana aya nu hajatan, di mana aya karamean si eta mah sok aya we kitu. Sok aya. Jadi mun aya nu hajat teh nampeu we kitu. Geus kolot apa erang kolot mah ngewa. Ngewa penari budak mah kajen pantas budak mah ngariung dinu hajat teh pantes ulin geuningan budak mah kukulintingan lulumpatan ngagandengkeun eta teh pangrame budak mah atuh coba hae kolot mun kikituan pantes budak mah tapi kan kolot mah teu pantes ngadeukeut anu hajat aya naon aya maksud sugan we nya di naon di gorowan kuno hajat urang ngintip-ngintip ya mari salat duha ye sugan we geus beres salat duha berangkat ka pasar untung ka ieu teh nisbah ieu teh siloka luar biasanya kieu muslim siloka lamun urang ibadah saperti kitu digadekeun kana kahayang diri ta eta teh tupel rojulin budak mubudakeun bangsa lalaki budak lalaki mubudakeun gitu ari pan kolot mah teu pantes ulin dinu hajat nya. Oke, misalkan batur misalkan ikut ngariung terus asup yang dinariungan ta eta teh disebutna tupel sing waspada saur Kiai Musonib ieu siloka nya ieu teh siloka jadi ieu urang kudu ngambah ieu lamun di mana-mana migawe hiji kataatan aya delang dolong lian Allah berarti urang teh tupel. Terus misalkan di mana usaha hayang untung, tujuan karena untung berarti tupel. Jadi lamun dina usaha kieu bahasana, Gusti abdi ayeuna bade kasab, salametkeun ieu diri abdi. Sahingga lamun misalkan Gusti nakdirkeun dina dinten ieu abdi rugi, salametkeun dina karugian abdi. Kumaha salamet rugi? Tiasa sobar diri abdi. Sahingga lamun Gusti nakdirkeun dina dinten ieu abdi untung salametkeun dina kauntungan ieu Gusti sahingga abdi diasakeun syukur dina untung. Tah jadi tujuan mah kitu nya. Jadi sehari-hari matakan salikin mah doana teu markadaweng. Naon sababna? Jodoh pati bagja cilaka tos ditasis ku Gusti Allah. Berarti tos eta nya tos plet. Teu bisa diganggu gugat. Kumaha tuh salikin nyaleser dina jodoh pati bagja cilakana eta teh supaya salamet kumaha tapi salamet secara hakiki
Jadi lamun salamet secara hakiki mah rugi nage salamet hakiki teu jadi rugi gitu maksudna teh. Ieu mah kerugi aral atuh sudah jatuh tertimpa tangga pula jadi nanti ngus rugi disiksa ku Gusti Allah kan nah gitulah jadi ujung-ujung namanya gitu tah eta teh gitu jadi tupel jadi anak-anak katanya rajin salat sugan we dagang kuring loba untungna batur mangalakonan duha sote eta teh ngajantenkeun parahu pikeun ngusul ka Gusti Allah. Jadi setiap ibadah jantenkeun eta teh parahu atanapi kendaraan naon takorum ka Gusti Allah. Kitu we niatna duha. Abdi niat bade duha teh ieu mah jalan we hoyong janten jalan ieu mah naon bisa takorum bisa ngadeukeut ka salira Gusti kitu we. Adapun kumaha cenah berarti dalil-dalilna kumaha eta cenah misalkan Kang urang ulah ningali kadinya da eta mah syariat. Ieu urang keur torikoh kan. Wajib torikoh teh ka setiap muslim teh wajib artina hate lempang ti akuan ka hadrat Robi ti makhluk tinggalkeun makhluk batin berarti lamun wusul manggihan amal Allah manggihan asma sifat manggihan murdat Allah ta eta wusul teh. Jadi setiap misalkan urang bade duha jadikeun kendaraan takorub ka Gusti Allah. Urang bade kholwat jadikeun eta kendaraan ngadeukeut ka Gusti Allah. Urang bade puasa Senin Kemis jadikeun eta jadi kendaraan pikeun urang supaya tiasa takorub ka Gusti Allah. Jadi kan matakan jalan ka Allah mah sabing bilangan makhluk seueur. Seueurna luar biasa. Kasawah bisa jadi. Jadi anu ibadahna tujuanna ka agyar teh goirilah. Jadi bahasa agyar teh berarti goirilah berarti lian Allah. Jadi lamun ibadah tujuan lian Allah ta eta berarti kaya bubudakeun nya. Mun ibadahna salah tujuan pancek kali Allah eta teh hitung-hitung tupel we kitu nya, hitung-hitung budak kitu nya. Kunaon atuh anjeun teh boga sikap teh bener kitu tasyaur ke musannif kitu. Kunaon urang teh kos jadi bubudakeun kitu gitu nya. Kunaon sih setiap untung orang seri, setiap rugi orang sedih. Udah sebenarnya akal tobiinya teh. Akal tobeat sing horeng ieu. Akal tobeat teh akal tobii. Akal melekat anu dina diri urang. Pan ari tobeat mah tobeat urang bah hayang berkilat, berpangkat, berkilat. Eta teh akal tobeat. Dina dagang hayang untung, dina dagang mung rugi eta teh akal tobii. Sing emut akal tobii mah berarti hiji akal anu teu wawuheun ka Allah. Aman anu pantes akal tobii ayana di sasatoan dina hewan. Tingali doma dibere jukut kanu bogana memang nganuhunkeun pan henteu ngarepes mana mah. Boro-boro nganuhunkeun ningali beungeut anu mere naon? Jukut naon ge teu ningali ta eta teh akal tobii akal tobeat di manusia ge aya sami akal tobeat matakan urang doma jeung urang berarti saruanya ukuran bahasa akal tobii mah ngan dibedakeun manusia mah boga akal goriji akal anu makrifat ka Allah anu wawuheun ka Allah. Jadi atuh lamun misalkan urang ataupun aya hiji jelema teu makrifat ka Gusti Allah berarti kumaha eta? Berarti akal tobii. Pancina Kang eta jelema, rupana mah jelema, rupana jelema teh. Da jiwana jiwa doma. Gitu. Tingali coba anu korupsi. Eta teh profesor dokter wah berarti kun otakna tikohna teh kan luar biasa pinter cerdas. Tapi manehna naon nu dikukuntitna akal tobii tetep we korupsi. Berarti rupana profesor sote jerona mah rohani beureutnya rohani tikus atau napi ucing gitu ceceremen gitu tingkahna teh tah saperti kitunya tah ieu mah urang bersambung we nya. Jadi kunaon cenah saur kieu musannif teh urang teh boga sifat bubudakeun tah mungkin jawabanana minggu payun insyaallah tah dina hikam mung sakitu heula kapihatur mudah-mudahan ieu manfaat sadayana.